Kunaon beut lauk? Lauk mah rada hanyir. Cenah mah lauk teh sumber protein nu kacida alusna keur awak, utamana lauk anu di laut nu loba kandungan omega 3 bisa mantuan ngajaga kasehatan jantung jeung otak. Matak mun maneh hayang pinter, kudu loba ngadahar lauk. Sok gera cobian ku maneh. Ieu lauk ngeunahna disamaraan, dipais make daun cau, tuluy dibakar nepikeun ka asak. Ditambahan ku sambel tomat nu rada seger, geus teu kudu dicaritakeun ieu lauk ngeunah pisan. Harga lauk teuing sabaraha urang oge teu apal, tapi ceuk babaturan urang mah harga lauk mas teh kana 35 nepi ka 40.000 per kilona. Nu kagenep nya eta belut. Kunaon beut belut? Sabab belut mah sanajan bentukna siga oray, tapi dagingna mah leuleus, rada amis, jeung kacida gurihna. Belut mah sumber protein nu alus pisan, loba giji jeung alus keur kasehatan. Sok gera cobian ku maneh. Ieu belut ngeunahna dicobek atawa digoreng garing nepikeun ka garing kempling, tuluy dicocol ku sambel bawang nu lada jeung seger. Mun rek leuwih nikmat deui, asakan ku cara di balado atawa dipais make daun cau jeung bumbu rempah kampung. Dijamin geus asup kana sungut mah bakal nikmat anu taya papadana.